Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun patepangge dina acara Sempal Guyon Pasundan sareng Kang Dedi Kosmo oge Burete Ici. Dina dinten ieu naon cariosna sumangga walisdana tong di-skip tinggal videona dugi ka tuntas. Tapi sadacana urang ngadangukeun sareng ninggal videona sumangga anu tacan subscribe heula nya supados Kang Dedi sareng Burete Ici janten sumangat nyarios carita-carita anu sanesna. Tah kituna mangga akae kawan sadana urang sami-sami dan carios naon dinten ieu. Mugia tiasa ngahibur wargi sadaya. Sok gerak tinggal mangga. Ieu aduh, pusing tujuh keliling. Mikirin warga kami. Ayah wae masalah tanya, masalah anu ditarangkeun, masalah anu sepak bola, main-bal masalahna. Jeung masalah-masalah anu kriminal teh udah ngobrol masih macam Kang Dedi ka mana nya? Oh itu urang ka dia orang ditahan kesada aduh kesada atahnya kesada sip ya Kang Dedi ka dia tuh bikin ka dia gini eta Kang Dedi mau disuit sok kana Burete Ici tuh manggil ke saya teh menyuit-nyuit itu. Kang Dedi itu dari panggil dijerokan Kang Dedi mah tara ieu tara nengok. Nengok atuh Ci, manya teu nengok. Kamari di teh dipanggil-panggil ku abdi teh meuni teu ningali siga nu sombong we Kang Dedi mah abdi teh. Sanes kitu Burete. Naon Burete teh aya nanti aya manggil ka simkuring teh. Iya Kang Dedi kuring teh ke pusing, aduh itu pusing. Pusing mah tuh KWC Burete. Nah, mah teh ka WC atuh mah pusing, lain missing, pusing. Oh, pusing teh eta anu Burete can mandi gitu. Eta mah pusing atuh. Nya Burete pusing kunaon, pusing teh bisa 7 keliling gitu. 7 keliling mun bisa mah mun aya mah 10 keliling ya. Sok diayakeun Burete 10 keliling, pusing 10 keliling gitu. Iya, jadi ieu teh aya warga anu di urang teh aya teh keur ditarangkepan, gitu keur ditarangkepan gitu. Masalah sepele, eta teh masalah keuangan, aya teh keur ditarangkepan eta teh ku KPU teh. Ku KPK pangeta Tanya ku KPK itu keur ditarangkepan eta teh Kang Dedi. Oh, masalahna naon? Eta masalah mah loba teuing ieu eta teh loba teuing nalilep. Naon eta mah teu siga ieu atuh ditilep mah siga pakaian lain Nilep duit. Oh, nilep duit. Eta teh lain teh masalah-masalah kamari teh masalah ieu, masalah palak. Lain masalah palak, masalah pajak. Nya heueuh atuh BRT, ai pajak mah bahasa halus we nya, ai palak mah bahasa kasar. Sarua keneh. Heeh lah kumaha maneh. BRT umumnya sok langsung baik gitu. Heeh atuh itu masalah pajak teh. Loba itu urang teh nu keur edek di tehangan teh. Eta ngomongin duit triliunan teh. Oh, eta duit triliunannya urang mah can ningali eta duit triliunan teh. Ih, eta mah duit teh loba pisan.
Iya, eta yang seueur pisan berarti triliunan atuh bisa kabeli kerupuk saya sakelurahan. Ih, lain kerupuk sakelurahan teh mah sakabupaten. Triliunan teh kitu berarti. Kumaha ayeuna masalahna berarti? Eta we nama diteangan hiji-hiji terus aya nu katakap eta teh. Jadi bikin pusing atuh ka BRT ge. Oh, nya keun we sabar berarti memang kitu jelema mah. Kadang geus naon teh geus boga jabatan, geus ngisi naon teh kakuasaan, sok aya wae cecermen teh. Heeh nya mun geus kitu teh sok aya we sok hayang wae leuwih kitu nya. Eta berarti sok hayang wae leuwih da teh nu leuwih teh. Sifat manusia mah da kitu atuh berarti. Heeh nya sifat manusia kitu. Terus naon deui eta teh masalahna berarti? Ieu di masalah teh ieu teh. Edek rencanana teh edek main bola teh cenanya teuing batal teh henteu da atuh eta tuh ku pengurus dunia teh atuh meunangeun cenah kumargi aya teh babaturan RT di ditu di sabeula-sabeula embungeun cenah teh nolak aya bangsa anu lain anu datang ditolak eta teh. Oh, eta mah panginten eta mah hak masing-masing berarti. Urang mah urang ngaduakeun we supaya naon teh bangsa urang teh teu naon teh henteu di ieu ku dicap goreng ku batur. Nya tah kudu tong dicap goreng. Ujung oge kudu bisa naon teh teu musnahkeun olahraga urang. Nya eta karunya eta barudak eta teh nu umur 20 tahun ka handap eta teh geus latihan eta ka ditu ka dieu eta teh latihan ka ditu ka dieu apek teh terjadi. Gantong didoakeun teh jadi. Berarti da ketuana mah keur negosiasi enak teh cenah-cenah mah jadi sih gitu. Ih, alhamdulillah atuh jadi mah nya jadi berarti teu pusing-pusing teuing. Nya lamun teh teu pusing-pusing teh mah kudu minum obat kudu teman-teman. Ih, eta mah pusing nu lain atuh. Pusing sirah eta teh. Eta berarti tapi mumpung ayeuna aya kesempatannya piala naon teh piala dunia nya berarti. Nya eta piala dunia diajakeun di urang teh tapi sugan we kalaksana da loba nu protes eta teh nu protes. Protes teh lain menjang ieu teh lauk. Eta mah portas. Sugan teh eta mah nya portasnya jangan lauk. Eta meunang make portas teh eta ge. Ya sarua mun teu meunang protes oge nya. Protes mah meunang, nu penting protesna protes anu kabaikan. Oh, kitu nya. Nya. Terus naon atuh hiji deui teh berarti nu bikin pusing Bu RT teh. Eta kamari eta teh aya kabar eta ti warga nya cenah itu karunya itu aki-aki. Kunaon eta aki-aki teh berarti? Eta aki-aki diperkosa cenah ku anak gadis kulimaan. Lu eta mainnya eta aki-aki diperkosa ku gadis eta mah nu beunang mah aki-akina. Henteu eta karunya eta teh cenah kulim kala leupas. Saking kulimaan teh nya. Nya dari zaman ayeuna mamanya meni awewe nyarongsot kitu nya manja merkosa ka aki-aki eta mah teu masuk akal. Eta mah masuk akal atuh we teh meureun eta mah beritana hoak eta mah. Nya sih eta mah hoak meureun nya eta mah eta mah soak. Nya lain soak hoak. Nya hoak eta teh berita bohong teh nya Kang Dedi nya. Eta teh berita bohong. Berita nu benerna mah teuing. Manya eta naon teh eta aki-aki diperkosa ku 5 anak gadis umur sabaraha cenah anak gadisna? Eta cenah umur 15 jeung 17 tahun. Alah eta umur masih ngora, masih wani eta berkosa ke aki-aki. Kumaha eta mun misalkan berkosa Kang Dedi? Kang Dedi mah kudu diperkosa gitu geus daekeun. Sak apalan wae Bu RT mah. Nya tuh ka Bu RT ge meni kitu Kang Dedi mah mendingan naon teh purunyus. Purunyus teh. Moal atuh RT. Da abi mah teh jami nanti jami baik-baik. Nya baik-baik teh payun teh pangker mah teu duka. RT masuk gitu. Nya kitu Bu RT eta mah tenang-tenang wae mugi segala masalah teh nya tiasa lancar, tiasa naon teh demi kebaikan bersama gitu. Nya lah mudah-mudahan jadi mun kitu mah
Abi teh pusing-pusing teuing karena ai pusing mah sok jadi penyakit. Tah eta tong pusing eta teh tong seueur dipikirkeun nanaon ge. Tapi da kudu dipikirkeun atuh. Nah, nya nanaon ge kudu dipikirkeun, tapi kan tong dipikirkeun teuing atuh berarti. Heeh, ai kitu mah nya, ai kitu mah. Ngomong-ngomong Kang Dedi, dek ngaleueut. Ngaleueut naon? Berarti Nya hoyongna naon atuh? Aya susu tuh. oh nyatu hatur nuhun atuh pasien bade cai susu mah. Teh susu urut ucing daek. Ali mah teh urut ucing mah atuh. Aya urut ucing itu tadi ucing nyesa. Aing ngesesa ucing mah mung atuh BRT Aya kitu mah urang bae balik deui langsung Nuhun BRT mangga assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah wadi sakitu wae nya cariosna Bu Rete Ici pusing 7 keliling. Kang kawadi mugia ieu tiasa ngahibur tong hilap sakali deui rojong acara Sempal Guyon Pasundan Kang Deddy Kosmo sareng Bu Rete Ici ku subscribe sareng bagikeun videona kana media-media anu sanes. Mugia tapi sareng mugia tiasa ngahibur ieu videona hatur nuhun pisan. Mangga wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuhun.